mga nuri. Man ini melek. Aha, ini melek. Aha, kamu nak ini. Ayah at umot lumayan lah. Dua. Ini. Oh. Lah, lumayan. Ayah buat dua. Wah. Lawan yuk beta. Lu melihat Ya. Aduh, ngopi di pos mah ya biar ada cocok. Cocok jadi pos ya ngopi mah. Patok ayam can dibukakeun dia. Sangat rampih. Cocok di dia ngopi teh. Gila nikmat burit teh waktu mah teka rasa. Tuh. Jam 5. lumayan ya dua ani dapat. Nah, eta bengok minum si Kevin kan hayo we beber kan. Saya nyatu sugan parupa ya mah. Ini ke zona ya kene. Kan atuh setengan beberewekan wae kunaon kara? Asia geus beger deui kara. Beberewekan wae. Waktu ngesariak layung seburit jam 5. Nyangu encan beas teu boga nah kumaha atuh itu hirup teh nginjem kasih iat mere moanya nginjem heula beas nyecelok sakalian nyangu mah beda era urang teh euy aing kumaha atuh nya tapi da aing teu nginjem kasih iat heuh da batur mah mere dua teh kasih iat si iatna. Aing tapi era euy aing meureun nganalkeun ka era we mah atuh da mah daang-daang iki carana mah wayahna we Ampun aing aduh kok belum gitu Agor aya nya euy bau namanya bau bibir si Iyat ya ukur ngopi atuh meureunana dinyahoan kopina dibeakeun ku aing mah mahena kalah ngamak ke wah bahaya ya mah kudu nyumput heula atuh meureunana tong ka nyamperkeun Elah. si teh buburu nya ratu sing eta sing saragut beh tergarde si teh iya mama si Kevin ya ganengkeun we mah ya ya udah teruskan ngopi ya
Woi, si botak. Kanan mana? Lah. Santu. Lah. Belum sih mah. Ini malah usaha. Ya kopi aing ku jadi kenyot. Anak. Balik sia, iya ini ngomongkan siapa tadi kok itu nak di dia. Sembarangan. Ulah Pana we di jalan mai wati maneh, beta ditinggalkeun lamar Abdoma. Tika bures kieu ya kopi. Aing karek menang ninyu karek sakenyot bieu teh. anak kan. Nak usaha tuh. Ucing menelan. Pira aku sih mah ucing bikin kopi. Nah, halal mamala al-imah. Ah, damang pira aku kumang banget. Tapi dawuh ka dieu nya. Mana nampo teh? Ih, usaha tuh aing euy kopi ieu. Aing. Oh, bedegong jelema teh. Karek ditinggalkeun sakeudung kopi teh bures deui wae. Halal mas Lea ayang eleh. Ning mana jajan boga duit sugan? Mulaan ali ya. Ala emulung lalet lu. Ali gala ahani lapek. Dijual ka jirapet. Di mana boga duit meureunnan? La. Minta tuh orang. Amen Allah. Dasar si kopet. Gero, pelit. Aduh, gue teh. Tuh naon nih guru bosan didinya. Ngeuteung jalan ka dinya. Karena kemana tuh mau majikom? Heueuh nyata kieu yat urang teh. Ieu mah sugan jeung sugan. Tuh tingali aya nang sariak layu geus sakedeung deket teh magrib, urang teh di imah can nyangu. Terus rek naon tuh mau majikom? Heueuh nya teh imah sugan jeung sugan kitu maneh rek mere. Urang ngecelok heula beas saeutik we sakalian nyangu mah lah. Aing rupa-rupa. Teu kudu loba urang mah saeutik we. Ya urang naik nanyakeun kayak gampang lah, ieu masalah beas mah aya kayak urang bere ngecelok mah. Naon? Iya, urang kopi biar uyup sugan. Nah kumaha pan meureun urang teh karek datang bieu oge sok aneh maneh. Kopi ieu karek ninyu karek sayup ditinggalkeun marah bela inung si Kevin ieu ka dieu deui geus eueuh. Atuh teuing teh nyaho pan urang mah karek datang meureunna. Biasana sok mang banes sok nyakeun kopi pan mah. urang mah karek datang teh nyaho-nyaho acan maneh keur ngopi. Aing atuh kopi. Tah ayeuna mah balik heula kana permasalahan nu tadi. Ieu kumaha urang ngecelok heula beas saeutik mah tuh. Heuh atuh lah, karunya aing kieu baru. Sekedeng. Burukeun nya. Aduh urang can nyangu atuh ke urang bisi gering. Rupa-rupa jelema teh atuh. Untuk kopi mementa teh ana beas mementa segala Pak ieu mah dibere oge si Iyat euy. Aduh, teh. Ya, alhamdulillah heueuh Iyat urang nuhun pisan ieu euy. Heueuh da. Urang teh aing teu ka maneh meureun ka saha deui urang teh. Urang alhamdulillah meureunan anu bisa dahar urang rek nyangu heula. Heuh atuh buru geus tare magrib geura sangukeun. Heueuh urang rek nyangu heula nya. Nuhun pisan ye. Heuh sami-sami digantian ku urang lamun urang geus boga ieu. Nya. Heuh nuhun ye. Heuh sami. Pak atuh jelema teh. Jadi bere karunya aing euy. Bae lah. Alhamdulillah bisa nyangu enak mah. Tapi itu udah kaburu maghrib nih nan. Kan baiknya nyangu matas maghrib ah. Tinggal ngejo ayeuna urang nyangu semoga beas nama ya. Urang isikan heula euy. Boa edan ai si Iyat. Naon anu dirasa jelema teh? Mak nya aing dibere biasa keprol kieu. Lieur jelema teh mah. Aduh, ieu mah kieu cara namanya gado ka aing ngaledek ieu mah. Goblok teh. Nya naon maksud si Iyat ka aing ngaledek ieu mah. Bangun-bangun hayang di Smackdown. Yat. Ya. Naon deui atuh?
Pak tadi nek ngecok beas kurang geus dibere. Ayeuna geus datang deui wae ka dieu. Lain naon deui ai maneh teu hideng pisan. Pan tadi ngomongna ngecolok beasna saeutik. Heuh atuh tingali maneh teh sing kira-kira. Ngarek beas ka urang meuni sakepruh kieu rek mah kumaha ai maneh. Terus salah saha atuh. Pan tadi ngomongna ka urang mentana saeutik, nya geus kurang diberena saeutik. Heuh atuhnya sing kira-kira nyebutkeun saeutik teh piraku kudu sakepruh kieu nya meureun kudu mahijang dahar we. Mun kitu mah ngomongna nek ngecelokna 1 liter atawa 2 liter meureun kurang teh dibere sakitu. Ani mah ngomongna saeutik. Atuh da kitu-kitu teuing mah aing mah asa ku ngaledek pisan ka aing. Atuh da bisa kepreuh pisan. Heuh kan atuh urang taman deui. Ah geus teu hayang aing mah pokona mah. Geus terlanjur marah aing mah. Sakitu ge meuni jadi marah. Yah atuh da aing mah asa ngaledek pisan. Eta atuh tah magicomna lain bawa deui. Sabada teuing lah tah moal aing mere teh jeung magicomna aing merek ngasakan huut. Bawa edan.